sarap hasrat rejem seret hasrat mah hayang nyumponan kana angkiran tatangga tapi seret tengidinan teu boga duit terus diadu catur tuker pikiran jeung bojo sang bojo ngadadak pireuh teu mere saran. Sifatna ondangan lain cari komersil tapi nu dipamrih mere doa restu ukitu geus cukup teu kudu ripuh ngan kailaharan kudu supeniran tapi sok jiga nya mun parang teu kaogan panggih jeung nutas hajat ngadadak nyarekeun pacar teh sok teuingeun eueuh naha beteu ngundang geus teu ngaku baraya lah sok api-api mungguh ceuk dina hate atoh teu dibejaan balikanan mun kaogan sok usia